Menu sederhana poe ayeuna mah ye aya kiciwis nya, aya tempe jeung aya sambeleun ditambah aya pindang. Wilujeng wayah kieu baraya, kumaha ye dadarama? Tah sateu acan ngagoreng urang nyiksikan bawang jahat jeung bawang bageurna, ditambah ayeuna urang nyiksikan si cabe keriting hejo, ieu mah eukeur ngagoreng kiciwis. Saentosna beres urang abuskeun we kana mangkok. Tah ieu perbumbuanna atos disiksikan, ayeuna urang nyiksikan tempe, ieu teh tempe teh rek dibikin tempe mendoan. Saentosna disiksikan si tempena, urang siapkeun we tepung tarigu atawa serbagunana, ditambahan si bawang daun nu geus meunang nyiksikan, terus dicaian saeutik sampaikeun ka rada cair. Mun cair teuing nya da bisi engkena teh teu nempel kana si tempena. Sanggeus rarenang dina tipung mah si tempena, urang sayagikeun we si wajanna terus tambahan minyak. Nungguan minyak asak ieu di kompor anu sabelahna urang pake ngagoreng pindang ameh tere. Lamun geus arasup pindangna makeun we sina garing. Yeuh ayeuna urang sina ararasup ieu si tempe kana minyak panas. Ieu teh tempe mendoan teh karesep bapa budak nya, da cenah ieu teh lamun disalimutan mah tereh erep si tempe teh. Tapi lamun balalugir mah nya balalugir gitu tah si tempena teh tara erep sok lakah jadi basi. Tempe jahitan nu kahiji enggeus garing, yeuh tinggal pindangna ge geus garing, urang asupkeun kana piring. Tah dilanjut nyambel sambeleuna ge geus asak, urang asupkeun we kana coet. Biasa we ieu nya urang racik ku make pecin, uyah, jeung gula beureum. Ludek-ludek we sampaikeun ka halus si sambeleunana. Tah ieu tempe anu kadua ge geus garing geuningan. Tuh tempe hiji teh jadi sapiring meddag, alhamdulillah. Tah ayeuna urang lanjut ngagoreng kiciwis. Tah ieu bumbu anu disiksikan tadi urang gubruskeun we kana minyak panas, goleh-doleh, lamun geus harum urang asupkeun si kiciwis nu meunang ngumbah. Tah ieu urang aduk-aduk tepikeun ka si bumbu nu tadi jeung kiciwisna merata, terus tambahan si kaldu bubuk jeung gula pasir. Terus aduk-aduk deui nya tepikeun ka merata si samarana. Tah geuningan tepung silila si kiciwisna oge enggeus asak, enggeus hipu, urang asupkeun we kana mangkok. Ari enggeus ararasak mah urang simpen we heula dina meja, da ieu teh can hararayang cenah tuangna oge ke di rada beurangan. Keun we lah ari can harayang ge ari tos asak mapan urang teh jongjon nya. Tah sakitu heula video ti abdi, ieu teh masakna hari ini cuman sederhana tapi nikmat.